saha di dia anu nembe terang bahwasannya ieu tangkal kuciatnya bisa buahan jeung buahna teh enak dimakan teman-teman. Tapi buahna tos koneng tos asaknya teman-teman. Nah, tuh iya tos aya buahan teman-teman. Nah, jadi buahna teh jika buah tin teman-temannya. Jika buah tin emang nuju hejo keneh mah enaknya sepet gitu tah. Tapi upami tos asak tos koneng nembe tiasa di imam kumaha we buah tin. Nah iya tah aya nu koneng teman-teman. Tah nu kitu nu tiasa di imam mah nya. Tuh aya hiji dua tuh kali lebet ayanya. Abi oge nembe apal yen ieu teh biasa di imam gitu nya. Ayeuna atuh da bulan puasa jadi teu bisa nge-review lah sawal ku Mang Dede uang di imam tah nu tos asakna nya teman-teman. Tah ieu teh tangkal kuciat lamun di Sunda mah nya. Beda tempat beda nama gitu nya. Inti nama bahwa buah anu kieu teh nya buah kuciat teh biasa di imam gitu tah. Dengan catatan sudah matang gitunya, sudah kuning. Oke teman-teman, cukup sakieu heula nya. Oke, kapayuna urang nge-review buah-buahan anu unik jeung langka gitunya teman-teman. Oke. Karek ayeuna aing ajieun video anu balik.